warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hodi hormat Bapak Ibu guru anu simkuring dihormat. Kami rancangan sadaya nu simkuring diperasih. Langkung cipayun hayu urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos aparinan dinak sehat sareng waktos dugi ka urang nu tiasa kumpul di tempat kelayan pinuh ku bagjaan. Hadirin sadaya dina kesempatan simkuring badai nyamperkeun pidato kalian judul pentingna ngajaga kebersihan lingkungan sekolah. Urang sekolah teh imah kadua pikeun urang mun sekolah bersih diajar oge jadi betah, sabalikna mun lingkungan kotor penyakit bakal gampang datang. Ku kituna hayu urang mimiti diri sorangan mikeun runta dina tempatna piket tas teu bolos sareng silih elingan namun aya anu hilap. Sakumaha paribasa Sunda bersih ihung ku iku sorangan. Artina urang kudu mika gawe tina diri sorangan heula ulah ngandalkeun ka batur. Mun di sekolah bersih nu dipuji sanes ngan muridna tapi sekolah oge ka bawah harum namina. Mugia urang sadaya tiasa janten murid nu dikaresep kana kebersihan sabab bebersih teh bagian tina iman. Makaten nu dihatur hapunten kalepatan nu nyusun kecepatan api tata basa nu bade kacandak mangga nu kirang mangga dieu kapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.